Bogor banyak kan ang tuh mobilnya. Pasti. Bogor bebet dia. Semua tuh kalau punya wilayah semuanya nih. Bogor KB. Iya. Bogor. Kayak gitu tuh orang Banten. Oh, orang Banten. Heran ku Bogor KB-nya, anu wani orang Banten nyelap be wanian ya. Bukan gitu, orang Banten mau sorangan lagi anu wani-wani ya. Sorangan lah celit batur Bogor aya meresap puluh siji mah asa. Bogor KB. Jakarta 2. Bogor deui. Ah ieu mobil nih. Gabus wae ge pribasa tepang brutal-brutalna ngadenge Banten mah sieun. Saha? Gabus. Oh, gabus itu ya. Gabus ngaku-ngaku Banten budak gabus ge. Ah tanu baru tali terminal ge lambang nama yang nyekel Banten bae lambang nama. Lah laguna hate ceng lain budak umur mana sih aing budak ditu mah. Aku Banten ngomong Sunda tebecus. Sunda tebecus atuh Banten kumaha sih mah aya dukungan. Paham urang ge. Yang menang pamor. Justru nasi Banten teu ngaku-ngaku era. Jarang orang Banten mah tuh. Jarang. Isin. Nyebutna ge urang mah di mana? Di Kulon aing mah. Teu nyebut Banten. Kulon aing mah kidul. Mana orang dieu? Kan kulon mah loba ya Tangerang, Jakarta. Campur Garut, campur Tasik nyak pakaian Banten, buset gagah amat lu. Jadi tanam gabung gitu bareng jeung aing kuat hubunganna. Kan sebenarnya iya di pinggir jalan kana laut ipis-ipis jarakina. Nah, lokasina nya mepet-mepet. Ulah deket lah. Dia 2020 tuh. Itu emang dari Cirebon tuh. Laut. Beraniannya juga. 2020 aing nyaho Pelabuhan Ratu. Atau kalau terminal wae, Ang. Kayak waktu kayak orang diajak ke Pamumpek. Kelihatannya. Tentang Kakak bawa kali doang. Kesancang. Bukan duit mah. Istri juga nanti ang juga luluh udah diminta pergi mah. Sawah. Sana pelaut di. bludak bener-bener ya. Kan boga bangunan pinggir laut tuh kesarianannya bersimmer. Kalau yang datang yang lokal semua ya? Lokal. Ya Sukabumi.